kumaha ganjaran nu dibikeun ka Kangjeng Nabi Ayub alaihissalam. Geus sajarita teh da. Kangjeng Nabi Ayub kasabaranana dibere balai nu sakitu paharana sugan aduh henteu. Sugan henteu. Allah. Pernah usul ka Allah ge eta be belbal bilatung teh bilatung. Nah iya langsung ka dieu tah kaleta ya Allah ya Rabb bilatung kaleta mau masalah ngan atuh pan abdi teu bisa nyebut Allah sakitu doang. Sakitu tah ya. Mangga bae tah Gusti. Kajeun ti Gusti Allah. Teu nyebut Allah ge jaya hate kene. Geus teu bisa nyebut Allah sebab bilatungna geus kaleta. Geus ku hate be. Ka hate di bilatung. Tah nya ngomong ya Allah ya dosa bodoh kumaha Gusti bae. Teu bisa ya hate teh disalametkeun hate ku Gusti Allah. Poe teh ganjaran bade jasa. Nah urang mah cuma puasa, poe, tarwiyah dibere ganjaran sarua ganjaran Kanjeng Nabi Ayub. Asal bukana sasiripit bae. Ulah make rujak, ulah make kopi, teh manis ulah. Engke betas isa tah mah. Atuh kitu-kitu keneh tah. Biasa puasa urang biasa, da ieu ganjaranna pohara tarwiyah. Lamun puasa Arfah wa man shoma yauma Arfah ta'atahu Allahu sawaban mithla sawabi Isa alaihi salam. Sajelema nu puasa dina poe Arfah bakal diberi ganjaran sakumaha ganjaran Kangjeng Nabi Isa alaihi. Kumaha emang Kangjeng Nabi Isa? Kangjeng Nabi Isa mah anti dunia. Ku anti-antina dunia teu boga sajengkal-jengkal acan. Kangjeng Nabi Isa mah teu boga sajengkal-jengkal acan nya naon. Geus kulantaran sakitu jama anti bae ka dunia, boro imbah. Tana sajengkal gitu. Mantak Isa al-Masih nya nama di mana bae? Tah ku embung-embungna balik ke alam akhirat kabejakeun boga dunia embung. Mulia pisan. Urang mah cukup ku puasa Arfah. Puasa Arfah geus poe Salasa geus urang nutup bae di imah geus. Asal subuh geus ulah dedeleuan ulah dedengan di jero kamar bae geus. Siapkeun beremot. Ibadah kuari hese mah di kamarna horengan keur maksiat. Ai baheula mah anak urang di kamar urang betah tenang boga anak awewe di kamar be masyaallah alhamdulillahirabbil